Si Amung ngabobokeun deui bangku kayu kana tiang warung. Borobot, suhunan warung ngaborobot deui. Di sejen pihak si bibi warung beuki ngayak-yak lantaran hampir bae sirahna katinggang ku suhunan warung. Tulung, aya jalma gelo ngamuk, tulung. Cek si bibi warung bari sirahna nyeuh murungkut kana kolong meja. Kur kitu burudul Mang Untung jeung jalma-jalma urang lembur sejeuna ngaburudul daratangan ka eta tempat. Kabehana rareuwas barang nempo si Amung keur ngamuk muak ngawik rek ngarubuhkeun warung teh. Malah Mang Untung mah langsung bae hohoak nitah si Amung eureun. Heh sia dasar jalma gelo. Eureun sia eureun, eta naha sia kalah ngaruksak warung bimimin? Cek Mang Untung. Dasar jalma gelo sia teu boga otak. Ngadon ngaruksak warung batur sia. Mang Jaka oge ieu nyarita bari matana melotot sigeun hoyang ngalegleg awak si Amung. Ngadenge kitu si Amung Malik bari langsung morongos. Rek nara sia ka dieu. Rek pireun urusan dewek sia. Hayang malodar teu kumaha sia teh. Cek si Amung bari Malik morongos. Dasar jalma gelo sia kalah Malik morongos. Geus euy cangkalak bae ulah dibere hojah. Benar kapung. Cek nu sejenna. Jeleng Mang Untung jeung sejenna parahinga gajlang rek ngaraponan si Amung anu masih keneh ngamuk siga nu kasurupan. Hiuk Mang Untung ngahumbatkeun suluhna teh beulah katuhu nu diarah tarang si Amung. Tapi si Amung bener-bener gesit lap ngelok. Manehna dongko wus suluh milepas ngaliwatan sirah si Amung. Barang jeung kitu si Amung muter bari ngayunkeun bangku lempeng kana cangkeng Mang Untung. Ciat modar sia. Cek si Amung bari ngayunkeun bangku warung. Mang Untung ngalenyap geus teu boga waktu pikeun ngahindar. Hiuk cilebet. Bangku kayu nenggal kana beuteungna. Kadenge mending ngajerbet tarik pisan. Tobat ampun. Cek Mang Untung bakat tingku tarik-tarikna. Awak Mang Untung majleng meni jauh pisan. Kurubas kubrag kateporagrag asup ka dapuran cau. Ba cilaka euy. Jalma gelo teh lain lawanan urang sigana mah. Cek Mang Jaka bari undur-unduran. Nempo kayan kitu si Amung ningal gagak lelenggakan. Ari leungeunna masih keneh ngajingjing bangku warung. Nah sia kabehan kala undur-unduran kitu. Gawat ka dieu sia. Bisi hayang aya nu modal. Sok gawat ka dieu. Cek si Amung bari leumpang ngagegag nyamperkeun jalma-jalma anu ngepung manehna tadi. Sok sia ka dieu, san hoyang modal teh heula. Cek si Amung deui bari terus leumpang ngadeuketan jalma-jalma. Sedengkeun leungeunna masih terus ngamang-ngamang bangku kayu. Mang Jaka jeung nu sejenna beuki leuwas jeung sieun bae. Kabehana beuki katempo undur-unduran ngajauhan. Heh sia kala undur-unduran kitu. Geus atuh lamun sia hayang keneh harirup. Gawat kalebur sia ka ditu. Lamun ngajaradog bae di dieu dipodaran kabehana sia ku aing. Cek si Amung deui. Ngade kitu berengbeng be Mang Jaka lumpat kabur pangheulana dituturkeun ku nu sejenna bari kadenge pating corowok tulung-tulungan. Sedangkeun si Amung katempo balik deui ka palebah warung. Sorot matana katempo kana buring hasiga anu kasurupan. Ari Mang Jaka jeung pada baturna anu tadi ngarapung si Amung terus bae kabur meuni ti buburanjat. Meuni sagala ditabrak sagala dirumpak. Tolong aya jalma gelo ngamuk, tolong. Kadenge bari lompat kabur teh Mang Jaka terus gogorowokan tulung-tulungan. Teu jauh ti dinya di sawah katempo loba jalma nu keur sarebuk gawe macul. Barang ngadenge anu gogorowokan tulung-tulungan kabehana ngararandag eureun. Sada aya nu gogorowokan tulung-tulungan sahanya. Cek salah saurang bari nunda paculna nu sejenna ngareret ka palebah datangna sora. Nya kadengena mah tuh ti palebah tonggo. Jeung sadana teh geuning sada sora Mang Jaka. Aya naon nya? Bener Mang Oji eta mah sora Mang Jaka. Jelas eta mah sora Mang Jaka. Cik gerowan kakak da dieu. Bisi aya naon naon. Jalma anu disebut Mang Oji terus ngagorowok meuni tarik sorana kadenge meuni aueuhan. Woi, Mang Jaka. Aya naon gogorowokan kitu? Ka dieu. Cek Mang Oji huak hauk meuni tarik pisan.
Sorana meni auhan bulak-balik kadenge pating saleor kabawa ku angin. Mang Jaka jeung batur-baturna ngarandeg eureun barang ngadenge anu wakauk ti palebah sawah ngageroan maranehna teh. Euy, eureun. Sadayan ngageroan urang tuh ti palebah sawah. Sigana mah lobaan di ditu. Hayu cuang minta bantuan ka ditu. Karunya Bimimin tukang warung. Bisi dikumaha-kumaha ku jelema gelo. Heuh bener. Keur mah nasi Bang Untung oge can kanyahoan kumaha-kumahana. Cek salah saurang baturna anu ngaran Mang Memed. Atuh tuluy bae kabehana tur turun muru ka palebah sawah. Telila kabehana geus anjog ka hareupeun jalma-jalma anu keur malacul di sawah tadi. Aya naon ieu teh Mang Jaka, Mang Memed? Nah halalungpatan bari jeung wakau kitu? Tanya Mang Oji. Oh, siga nu tos papanggih jeung jurig bae. Baeuna oge. Lain papanggih jeung jurig, tapi aja mah gelo galak. Tembal Mang Jaka. Wah, kos bulon bae. Ku jalma gelo besieun. Kali tewak bae atuh parioskeun deungeuna. Ah, gampang bayar nyarita teh. Itu mah jalma gelo na kuat pisan. Hese direhkeunana. Cek Mang Jaka deui bari tuluy dedek-dek nyaritakeun sakabeh kajadian di warung Cemimin. Atuh ngadenge kitu mah jalma-jalma anu aya di sawah teh meni arorohok. Bo, ari kitu carana mah teu bisa diantepkeun euy. Hayu batur-batur wayahna cuang hiji ka warung Cemimin. Cuang teu akal jalma gelona. Matak bibahayaeun. Bisi Cemimin dina boh dina ongko. Cek Mang Memed. Nya hayu. Cek batur-baturna. Ari geus kitu mah tuluy breng bae kabehana arindit. Teu poho pacul jeung linggis oge dibawa. Pikeun jaga-jaga bising kerek dipake tarung jeung jalma gelo maksudna mah. Ayeuna malik deui heula nyaritakeun kaayaan si Amung anu masih keneh aya di warung Cemimin teh. Sanggeus Mang Jaka jeung sejenna kalabur jauh. Si Amung malik deui leumpang ka palebah warung. Gegag, leumpang na mending ngagegag. Palebah deukeut lawang reg si Amung eureun, cibeg ngagebegeun awakna. Lod. Awak si Amung ngagedean, kaluhur ngajangkungan. Nepi ka sirahna ngaleuwihan ku sen panto. Cakakak si Amung seuri cakakakakan. Wah, milik kude bae poeuna mah yo. Aing bisa ngasaan deui bikang manusia. Cek si Amung bari seurinya kakak tarik. Anu si horeng dina ragana teh geus karaksukan ku si Baruna jeung si Baruni. Dua gulang-gulang siluman belut wadas teh anu jadi kepercayaan Ratu Randita. Sup si Amung anu geus kasurupan teh asup ka jero warung. Tuluy muru ka jero warung tempat di mana Bimimin ngayak-yak bari nyempot. Pantang nyempot kitu sia bikang manusia. Hayu cuang kokojayaan di sawarga jeung kaula. Cek si Amung. Atuh Bimimin beuki ngayak-yak ngesod undur-unduran. Halik sia ka ditu halik. Tulung. Cek Bimimin bari ngesod undur-unduran. Nempok itu si Amung anu keur kasurupan teh beuki siga nu bunga pisan. Gegag deui nyampeurkeun bari seuri babarakatakan. Nambah Bimimin beuki soak bae. Kep awak Bimimin ditewak tuluy dijunjungkeun ka luhur. Oh tuh Bimimin roesan hayang leupas. Tulung, lepasin aing sia. Tulung. Cek Bimimin bari roesan kos budak hayang leupas. Tapi si Amung beuki pageuh bae nyepengna. Cicing sia bikang. Mun teu daek ngajedog dicekek sia ku aing. Cek si Amung tuluy dengan sabelah si Amung nyingkir-nyingkirkeun kadaharan anu aya dina meja. Terus gubrag awak Bimimin digubragkeun dina meja ditangkarakeun. Perewek baju kabayana dirangsadan. Tulung, lepaskeun aing sia, lepaskeun. Tulung. Cek Bimimin. Tapi si Amung beuki siga nu kasurupan bae, siga nu nafsu. Awak Bimimin ditindihan, kadenge Bimimin terus jejeritan. Dilila mah les bae teu kadenge deui. Telila si Amung hudang dinangtung menerkeun kancing baju kampretna cakakak seuri lelenggakan. Meni nikmat, haru, ieu bikang manusia nikmat pisan. Nikmat. Cek si Amung bari leket teh katempo leuleus gubrag nangkarak bengkang di jero warung. Katempo tina awak si Amung keluar dua makhluk anu ngabentuk kaseup tuluy les leungit. Di pihak sejen Bimimin oge katempo kapiuhan, awakna ngagoler dina luhur meja.
Suang teu heula kayaan si Amung anu masih keneh keur kapiuhan. Anu tos kasurupan teh aku siluman belut bodas. Ayeuna malik deui nyaritakeun kayaan di lembur Cikawung. Harita jalma-jalma masih keneh keur ngarumpul di Masjid Gate rek ngurebkeun teh layon Binerah jeung Neng Alika. Tampi sampai kawan si harita Palebe jeung Mang Uday katut Mang Boil anu arindit ke astana rek nyokot pasaran nu hijina. Tak can datang keneh wae atuh jalma-jalma teh meuni guring gasahan. Melang bisi Palebe jeung nu sejenna kumaha boh kumaha. Nah lihat teuing ari Palebe jeung nu sejenna nya peci. Moal kitu kumaha boh kumaha mah. Cek tua kampung bari ngaredet ka kulisi anu diukna teu jauh ti manehna. Pogo kuring oge melang ieu teh. Keur mikiran Palebe. Tembal kulisi. Lamun kitu mah sigana kudu aya nyusulan deui ka ditu. Cek tua kampung bari ngaredet ka salah saurang jalma anu diuk pinggireuna. Cek atuh wayahna Mang Uned pangsusulankeun Palebe ka ditu. Bisi naboh naha kuring mah melang. Cek tua kampung nitah ka eta jalma. Mah enggak apa tua. Tapi aringan kuring bae mah teu deungi. Baturan tuh jasanya tembal jalma anu dititah ku tua kampung. Sok atuh ngajak saha? Tah Mang Lukman wayahna Mang Lukman anteur ka ditu Mang Uned. Cek tua kampung deui bari malik ka salah saurang nu sejenna anu ngaran Mang Lukman. Wah, enggak apa tua. Hayu atuh Mang Uned. Cek kuring. Cek jalma anu ngaran Mang Lukman bari jung bae nangtung. Tuluy Mang Lukman jeung Mang Uned katempo arindit rek ka astana nyusulan Palebe jeung nu sejenna. Mang Uned jeung Mang Lukman terus bae kebat leumpang katempo meuni ngincig bakating ku hayang gawat anjog. Cuang motong jalan bae ka kebon sampe ambil gawat anjog beuh Mang Uned. Cek Mang Lukman. Nya bener. Cuang kadinya bae jalanna. Tuh geus deui mongkoh bisa kabur hujan. Duanana 45 rengkol ka jalan satapak anu brasna ka kebon sampe. Maksudna mah ambil leuwih gancang anjog ka astana. Hakarek sawara lengkah. Keur kitu katempo aya saurang jalma awewe anu keur nangtung bari gugulunuk sorangan yang hareupan tangkal cau 2 hiji anu katempo geus sapat siga anu nigas. Dasar jalma burung suganya. Cau aing diendem-endem jang hajat ka anu nuar. Cek eta jalma awewe. Pas marangan teh Mang Uned jeung Mang Lukman aranjog pisan ka palebadinya. Atuh duanana ngaredegeureun bari pok nanya. Aya naon cenani? Teu gugur teu angin ujug-ujug ambak-ambakan kitu? Tanya Mang Uned. Jalma awewe anu ngaran cenani ngareret. Eta Mang Uned, Mang Lukman. Eta kuring keur ngenem-ngenem cau raja jang hajat. Jih ka teh geus anu nuar. Tembal cenani. Mana kitu oge meureun butuheun cenani jalmana teh. Heueuh meureun kitu nama tapi desa nurus tunjung. Kapan kuring oge butuh atuh minggu isukan rek hajat rek kawin ke si Nyai teh ya geus wayahna kitu oge geus milik meureun cenani geus lah kuring mah keur kaburu rek nyusulan Palebe ka astana nya atuh suga tacan beres keneh ngarupkeun layonna tacan pugu jalma-jalma keur nungguan kana di Masjid Palebena masih kana di astana nya atuh Mang Uned Mang Lukman kudu ge tacan ngalayat maklum atuh keur riweuh kieu tembal cenani Mang Lukman jeung Mang Uned teu nyarita deui tuluy bae arindit. Sanggeus taleumpang ngaliwatan 2 pengkolan Mang Uned jeung Mang Lukman pasaran dog jeung Palebe katut Mang Boil jeung Mang Uday anu keur ngagorotong pasaran kosong atuh kabehana ngarandegeureun. Tah si Palebe pendak di dieu. Cek Mang Uned bari ngarandegeureun. Emangna kunaon kitu? Itu Palebe jalmi-jalmi tos ngarantosan lami teuing maralangeun ka Palebe bidih kumaha. Cek Mang Uned deui. Ih pugu kuring kabehan teh kalariut neangan pasaran. Geus siapra ka mana-mana. Ari pak teh meureun kahiberkeun ku angin, kapanggih dina kamalir. Geus tah sing kaburu beurang manten. Hayu cuang balik deui ka Masjid. Cuang buru-buru kurupkeun layon teh. Ami jongjon. Tuh tempo geus angkep kitu pihujaneun. Cek Palebe. Laras Palebe, hayulah. Cek Mang Lukman tuluy kabehana balik deui ka Masjid. Gancang na carita Palebe jeung sejenna geus aya deui di Masjid. Katempo jalma-jalma teh geus tarangtung rek ngalanterkeun layon ka astana. Ari di luar ibu-ibu anu rek ilung nganterkeun ka astana katempo masih keneh loba anu kakarek datang kasup Sinani anu tadi tangkal cauna aya nu nuar teh. Boh layon Neng Alika, boh layon Binerah katempo geus diparindahkeun kana pasaran. Geus diparanggul masing-masing ku opatan.
kadenge palabebiantara anu maksudna mah sasadu papalaku bisi keur hirupna boh neng alika boh binirah masih keneh boga sangkutan ka pada jelema urang lembur menta diikhlaskeun. Sanggeus beres palabebiantara tuluy bring jalma-jalma teh ari ditinggalkeun masjid layon neng alika jeung binirah digarotong di hareup dituturkeun ku palebe tua kampung Pak RT jeung jalma-jalma sejenna katompong alit ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Tapi dina kayan kitu hiuk ujug-ujug aya angin anu ngaglebug. Jalma-jalma anu keur ngagorotong pasaran ngarandeg eureun, pasaran ngadadak peurat asa anu ngadorongkeun ku angin. Sedengkeun sejenna katampo munira ruas. Astagfirullahaladzim, ya naon deui? Cek ceu Yayah. Sedengkeun angin karasa beuki ngakuruh tarik tatangkalan pating pelenod daun-daunan rabeng. Jalma-jalma kadorong mundur. Sebagian anu narangtung bari muntang kana tangkal. Loba oge nu ngadarapang tiarap peureunna basa ayeuna mah. Awas, angin puyuh. Ulah muntang kana tangkal, sing katinggang. Sing tangkalna rubuh. Cek cenah kadenge huwa kauk. Angin beuki ngaguruh. Jalma-jalma nu keur ngagorotong pasaran beuki sasah kubrag. Akhirna mah pasaran raragragan. Dua layon pating gurutuk raragrag dina jero pasaran. Aneh sanggeus pasaran ragrag mah angin anu ngaguruh teh ujug-ujug eureun. Kaayaan balik deui sabihari-bihari jalma-jalma masih keneh ngarasa reuas jeung heran. Bu, aya naon deui teh sabenerna? Nya, aya naon teh sabenerna? Aya bae nu aneh teh. Cek tua kampung. Arane bae nya palebe nya patua. Saya ieu nyarita. Nya geus. Ayeuna mah angkat bae deui layon teh kana pasarankeun, cuang teruskeun deui ka astana. Cek palebe. Atuh Mang Boil jeung sabaraha urang nu sejenna ngarangkat deui layon anu maksudna mah rek di kana pasarankeun deui. Tapi barang angkat layon nu binirah tali boehna muka. Jalma-jalma reuas, si horeng anu dibungkus tina boeh teh lain layon binirah, tapi tangkal cau. Jalma-jalma meni aroloho kaget. Astagfirullahaladzim, eta mah geuning lain layon binirah, tapi tangkal cau. Nya geuning cik buka ditah lain nang alikana. Cek palebe. Dua orang jalma tuluy muka tali boeh neng alika si horeng sarubae jeung binirah tadi eusina tengan saukur tangkal cau. Jalma-jalma beuki aroloho kaget. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.